أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bingung bae, prihatin bae, mang bae, teh suuzon ke kajelma, suuzon bae. Coba ge kiai anu asup Golkar mah kajelma suuzon bae. Kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suuzon bae kajelma. Teu menang nanaon suuzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal. Moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pemerintah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing. Bismillahirrahmanirrahim. Tanalu aidikum warimahukum anu bisa benang kuleungeun lamun anu laletik manuk-manuk teh araraneh di zaman harita mah keur encan dilarang mah ku Gusti Allah teh tetep bae kudu dibandring tetep bae kudu dijaring tetep bae kudu dileugeut barang ku Gusti Allah dilarang mah masyaallah eta manuk teh halaliberan di luhureun hulu halaliberan we di dieu di pundak ya Allah singgelibet uncal-uncal segala rupa sedengkeun ieu kan dilarang ku Gusti Allah teh dicoba ku Gusti Allah coba datang ka mana kaibanan anjeun tanaluhu aidikum anu laletik mah bisa dicekal ku leungeun tampah susah payah warima hukum nu geledek mah make panah make pedang jeung sajabana tapi aya dina kagampangan nu jelas mah babari jasa ngalaman nu teh tapi kuari dilarang ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah dilarang nai wa hum muhrimuna fakanat sulwah suwat tayr tagsyahum pirihali dilarang awas ulah selama beberapa hari ulah salila di Hudaybiyah turun ayat ieu teh waktu Kangjeng Nabi deuk nyerang Mekah mampir di Hudaybiyah kuari jamaah haji kadang-kadang ngalami kot ka Hudaybiyah ka dieu ka arah Jeddah masjidna sangat sederhana teu dibangun caina kadang-kadang kurang di Hudaybiyah mah eta teh kadang jamaah haji kuari ngalami kot ka Hudaybiyah deuk umroh masalah penting ka tanah halal bae lain ka jaronah lain ka tanaim tapi ka Hudaybiyah ari urang lembur mah teu nyaho dongengna Hudaybiyah we naon ieu Hudaybiyah teu nyaho kaler kidul teu nyaho hitut bau teh dongengna kos kitu tah ketika Kangjeng Nabi dek nyerang Mekah nah di dieu mampirlah di Hudaybiyah ta eta teh ta cicing di Hudaybiyah Kangjeng Nabi aya di dinya kuari tanda antara Mekah jeung Jeddah ta eta teh make tugu ieu tanah halal ka dieu ieu ka dieu tanah haram ta eta teh Hudaybiyah ngaranna masjidna teh dibangun baheula mah kuari geus rada dibangun ge can optimal tapi ya kemudian caina geus saeutik di dinya urang ngalami kot kadang-kadang henteu masalah geus ngan ieu mah carita Hudaybiyah turun ayat ieu teh di dinya tah awas segenap kaum mukminin kaum muslimin mukminat muslimat Allah ngalarang mencoba karanjeun kabeh saha anu kuat jeung saha anu henteu liana Allah supaya Allah ngayahokeun mayakhafuhu bil ghaib ka jelema anu sieun bil ghaib hana anu gaib ka Gusti Allah nu gaib kan urang lamun teh mah dititah ku bupatihna aya kadeuleu ngajengleng jeung make aturan-aturanana sieun wajar lantaran kadeuleu kumata mun gubernur nginstruksikeun kadeuleu kumata instruksina sieun mun dilarang kitu keneh lamun komandan di ABRI batalion aya aturan-aturanana mun menyalahi aturan sieun lantaran kadeuleu kumata kadenge ku celi komandana galak jasa tilok seri-seri ajan
itu kayaknya di kepolisian atau aturan-aturan di organisasi urang teh bisa sieun lantaran kadele kuari mah urang diinstruksikan ku Gusti Allah haram halal menang henteu sunah makruh bari Allahna teu kadele tah dek muji Allah teu kadele nu instruksikeun dek datang ka mana nurutna diuji ku Gusti Allah nu mentak di dieuna lialamallahu ilma zuhurin cek Imam Jalal ya Allah mages apaleun ieu lialamallah ngarah Gusti Allah teh apaleun ieu teh ilma naon ilma zuhurin berarti goyahna jang urang aya ilma zuhurin mah ya Gusti Allah Bapa geus apaleun nu mukmin jeung nu kafir atuh memang lang Gusti Allah atuh Allah Maha uninga anu ibadah jeung nu teu ibadah Allah teh kapan apaleun janang Gusti Allah nu saleh jeung nu teu saleh nu toleh atuh apaleun janang Gusti Allah ieu sagala rupa boro-borona naon lahir urang jeung maut urang geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ieu atuh maka dicoba kuliah lama oh Imam Jalal saeutik mah di dieu make ilma zuhurin maksudna Allah dek nyahukeun teh ilma zuhur supaya lahir ebreh ka manusia jadi lain ke Allah ngan disalandekeun ka Allah supaya kanyahuan kumaraneh kabeh wahai para manusia saha anu iman jeung saha anu teu iman ka Gusti Allah saha anu kuat imanna jeung saha anu teu kuat ka Gusti Allah na ieu teh jang aya lanjut bisa kadeuleu khususna halayak rame umumna ka Kangjeng Nabi Muhammad mad deuleu ku anjeun instruksi ieu saha anu kuat jeung saha anu teu kuat begitu teu diinstruksikeun manu kalali berdiluhureun sirah sedengkeun haram uncal-uncal embe-embe sing haliwir dihareupeun digigireun gitulah Allah teh setiap dek nyoba teh aya di dinya barangna aya nu ngintip bae Muhammad ayo Muhammad ayo emang kurang itu ingin bae pokona mah aya Muhammad mah deuk diala bae lau manuk ieu waduh mun ku urang dijual manuk itu tuh hijina ge sakitu mun urang menang 10 mun 100 geus muji kitu bae cek nu saurang deh ulah kitu tetep bae lain ka Muhammad na Muhammad mah instruksi doang kana mah gaib lah Allah mah teu kadeuleu ieu urang Arab ge kos kitu urang Arab tah urang Arab ge saru teu kadeuleu ieu aing mah asal ku Muhammad bae ulah kadeuleuna izin aing ku Muhammad mah tapi lamun ku Allah mah pan Allah mah teu kadeuleu gaib Allah mah urusan urang jeung Allah waduh itu tuh embeleuweung waduh ngabring gitu tuh sabaraha tuh waduh aya 20 hijina sabaraha waduh lamun 20 waduh Muhammad ayo tole ulah sok kitu ge Muhammad nyahun eta hampir urang Arab nguji kitu kabeh hampir teu kararuat masyaallah eta teh ketika diuji kitu teh hampir teu kuat nah kuari tek we riba kredit saha coba kuari di imah mana nu henteu ngredit di imah mana anu henteu boga TV iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah urang deposito ka bank ke anakan atau ayeuna mah urang nunda duit kemudian cokot bunga na baik eta teh gitu tabungan khusus atau memang nyimpen bae geus kadeuleu bungana per bulan mun sataun wah bisa ngundak-ngundak jeung tambah-tambah wari mah urusanna urusan kredit aduh meuli motor cukup bae kamari ieu mah 2 juta DP kabelah dieuna 1 juta DP kabelah dieuna 500 DP per detik ieu 100.000 DP hutang 100.000 ge hutang deuk kumaha deui coba mulai ku hari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ya kiai na ge ngridit ieu kiai na ge sukut ku hari no comment geus teu loba omong kiai mun eta ngridit haram eta cek kiai mah haram lah teu teh mah kumaha eta na bae janganana ngridit kijang pan kiai ai deposito si haram dan mengai bae lama kiai teh haram tapi tepatulah teu kumaha urang bae nyanana sok diberepan ku bos teu kumaha beresna ta ieu dicoba geus lantaran haram ganti ku ari mah ku urang ku ari mah ku daging
make daging kuari mah geus dasa bank padahal mah bank kene koperasi bank daging bank dan lain sebagainya nu ngahuluanana kiai keneh bae. Masya Allah kamari multi nu ngahuluanna di Jakarta di Bandung kiai berudeng deui ndeu kumaha coba kabalinger teu ngaraji. Masya Allah sosok supi anu ditonton ku urang didengekeun ku urang udang-udang nage lain paranti salat ieu ngahalangan ieu tah ya ge sunah make udang-udang ge tamum eta teh apan dikaluhurkeun jang salat di luar salat mah teh sunah ayeuna nama di luar salat jeung di jero salat make kos kitu bae ieu na kahalangan sujudna ka mana bego nyana kapan jadi kekentongna ngaji henteu sih nu sabenerna lamun jana geus dipromosikeun di Jakarta kiai sakitu intelekna promosi multi level di aji atuh mantak naon coba di eta mah ti Yahudi ti Amerika kokocoranna ge mantak naon we di takrib bae teu bisa dilaksanakeun ulah atuh atau urang atuh nyeun sekup urang gedekeun ku urang ulah ngagedekeun batur otakna diteuneun di dengkul lantaran ieu mah bang ieu mah lain baca tuh baca ku mata nu jelas besi dikerebekeun ka di neraka. Masya Allah nah ieu kuari bang dicoba ku Gusti Allah ambalayah geus puguh bang ngajegir gedungna ti pakotaan kuari di kampung ambalayah terus geus kredit nah ieu awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka bisyai'in ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngeredit mobil datang dek ngeredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das wari mah hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun mayaqafu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayaqafu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kukumaha ge henteu abdi mah moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% nanti 10% acan ieu malah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleu tegerna Waalaikumsalam bagi belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain dah mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oge nya 3 tahun dah udah ini mah tuh ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya tah leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada udah yang penting berapa itu udah gampang sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah aduh itu ya udah bawain satu Kiai Blon kos gitu tah. Mana nu teger Kiai coba kuari. Demandak ngomong ngapuluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuari mah jauh atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu. Keur ieu mah cenah ja ieu alhamdulillah batur ngaji 20 30 mah datang ke 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temen atuh lain bagian sia sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari ceurik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu
Ye, suka teman teh jadi mamalah. Atuh, atuh pasti ya kalau mun teu diberi duit mambung kan ngadoa. Oh sih. Kan. Itu penyakit dibawa kunyana. Yang dituturkeun ku santri moal bisa atuh. Ilmu Allah mah teu bisa pakai lalagaan. Kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah kena nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna kena bisaeun maca kitab kabelah dituna kena nyahuan ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju pre bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu tapi lamun urang geus mengkol ti dinya mulai ngeridit hayu ti atut hayu ti WH hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun. Kok bisa gitu Kiai? Lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis. Cek urang ketos non teknis nyaho aing kitu nyaho eta. Di luar teknis pondok pasantren mah. Geus lamun pondok pasantren make teknis cara pondok pasantren modern dunia tama. Pasantren mah non teknis teu kudu make teknis pasantren mah lantaran deuk nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun teu kudu make teknis udangkeun budak peuting tahajud berjamaahkeun tahajudna balik we boro-boro tahajud salat henteu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona memasak masak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bola dieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ke masjid berjamaah Allah nongkrong ngajinya kita benawan kita aing macan boga mulu ke ngaji ya ku kiai asal betah bae cepetan ti aya aturan ngaji ti aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu ka hiji santri Masya Allah eta mah make teknis gitu modern tah mah di mustaqim tah mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula lagi sok kira tiba heula lagi santri botakan kos du frustasi ke masjid kabelah dia geus embungnya sih bau geus kos gitu kan mun babaturan saya eta tanya saya satu kumaha aing bae sapir ka Allah mah itu kudu bisa sih kerja di mall kalau paling jangan batur aing jeung sia sih gitu loh biasa agak satu atuh bararu bentek kalau masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zuhur kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak peuting baya istirahat nyana masak keneh bae aja dicarekan ku kiai na dolah emang kos kitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoeun kabeh ka rahasia pasantren inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyog nu rendah hati anu bener-bener endek
nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teu budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak mun bapa mah santrenkeun anak dihitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali. Ye emang bah lain deui atuh. Lain deui pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah. Aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter. Eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh. Teu salat subuh berjamaah saleter. Di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui. Mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh. Biasa baik tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilaman Allah mina bina tu ambilin baruan ceramah tu bukan kita bang ngaji di pondok makos lalagaan nanti jatuh mana bayadun leng saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deh ya tetap gentai guys geus kitu bae pokona pondok pesantren mah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Aya muludan. Di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC. MC. Tukang ngatur-ngatur teh siap. Padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya. Ngan pantang mundur santri mah. Konsepna ti ditu mundur. Komo bab ngariung mah. Jadi MC ngadadak bisana santri. Emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana kebeneran deui korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres teh tuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sakalian geus gas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae aing sina naonan cenah santri wakos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji ke metakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan ti dituna coba kokorian ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dinya mikirnya berarti iya nu kapake ye di lembur teh karak nya mikir saeutak saeutik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang kitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk dan kemana orang nonton bola yuk siap ustad baik wah nonton bola menonton bola baik da ustad tah santri non teknis kajian gedeng temenang terus baik kiai na ngaji baik lillahi ta'ala temenang marah ka santri na teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadele padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake ku cek lembur teh ajang ulah ka mananya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dipikolotkeun burung jeung nya nya hatena seserian ya siap sapira jadi imam ya santri ogos kitu untuk maju kabeh ge maju dak di Jakarta coba nu nyekel masjid pondok pesantren naon kata musola santri salap mayoritas hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang urang Serang urang Tangerang salap di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain padahal belum keluaran salap masya Allah salah sautak saeutik mah geus maafu naon eta teureuna basicna awalna memang maksud ibadah jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kudu lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena
jadi tesapa godos antara masinis jeung muatan lain deui sakitu hebatna capetangnya nanti lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae kunaon maksudna lain deuk ibadah lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah ibadah tuh mata nu pasantren mah teu bisa kitu geus lamun kiaina mahiwal jadi tim sukses di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang Serang Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge onang kuari henteu atuh sia teh kuari mah geus boga apaan sana ngredit goblok kamari mah ku masyarakat teh punten mama kuari mah punten mama nukan aya kanan kuari mah geus di luar nyaritakeun nah lain kiai kemah kos kitu ngredit lain kiai kemahnya nama jangan doana ge ini tim sukses lain kiai disatukan kos gitu beda geus teu nyambung penyakit dibawa ye la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan orang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah Maisha nomor kahiji tani nomor kedua dagang geus sakitu dagang nage sing hade deui tani nage sing hade ku ayeuna mah nah ya lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah teh dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantap ilmu zuhurin ya Allah setik mantap mayakhafuhu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu azabun alim sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai praknyana pasta dahu terus bae nyana ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nyana teh teu ngadele kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus bae berarti tada teh pamanitada sahabai kiai pamanitada sahabai ustad pamanitada sahabai tokoh pamanitada sahabai masyarakat mukminin mukminat sahabai anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buka bank terus bae cak Allah falahu azabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah ye di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wa kila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteng gede lain gede beteng gede beteng mereuneuh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh aya mah betengna gede lain deui aya ribaan dayut betengna dayutnya nama eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasing we untung teu bae
Iya mah cerita penyakit di dunia teman-teman teu bae aing sial cenah kiai gendut jan teu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cek sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazard penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suudzon coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suudzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suudzon bae ka jelema teu meunang nanaon suudzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suudzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pamarentah suudzon teh terus bae kasasaha ge suudzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suudzon bae ge asal geus aya ka pamarentah bae kanu lain teh suudzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pamarentah dakwah aing mah ka pamarentah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nyana mah tilok aya suudzon-suudzonan biasa bae ka Gusti Allah nek nuduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pamarentah teh pinarakaeun tama kabeh ge jelema kabeh ge ye bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun Betul sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeunnya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah tuh henteu tak kos gitu tah lempeng nah iya keur carita falahu adzabun alim bakal disiksa famanita da jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus baik motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus baik ta eta teh falahu adzabun naudzubillah min surga nu bagian maneh geus jelas ditambahan deui ku kafir-kafir anu jatah surgana ku ari jelas-jelas moal kunyana diwariskan ke maneh uristumuha dua orang boga tempat ini Masya Allah bokingan orang asli hiji jeung warisan ti kafir-kafir waharajas widuh lamun teh mah satempat aya 70 widadari sedengkeun tempat ieu 70 kali 70 wah teu bisa ka mana gugulingan di susu widadari urang. Halo Gusti Allah. Masyaallah. Kuari mah ahli sorga geus cicing di sorga, ahli neraka geus cicing di neraka. Geus masing-masing tempatna kuari mah. Malah sorga teh pernah dibukakeun ditinggalikeun ka ahli neraka tuh itu sorga teh tempat maneh nu sabenerna mah mun maneh iman jeung amal soleh kulantaran maneh teh iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad maka ieu tempat anu jang tata dina jang maneh kuari mah geus diwariskeun ka tatangga maneh doh geus ngeunaheun jasa pokona urang di sorga
kuariman orang sorga geus cicing di sorga, orang neraka geus cicing di neraka. Maka kuari ahli sorga nanya ke ahli neraka, wanada ashabul jannati ashaban nar. Ahli-ahli sorga teh menyeru ngagero ka ahli-ahli neraka. Lamun aya ahli sorga samiliar berarti samiliar ngagero kabeh. Tong mana ting kuaramat. Samiliar jelema. Hoi ahli neraka. Cengeng-cengeng ujian. Pangang ceuli. Oh, didinya teh lain kudu kabehan lantaran bahasa ge ashab teh jama kapanggih jeung jama aljam jama di mana muqabalah jeung jama iza kubilalil jami maka tusiat maknana teh engke diwarna-warna dibagi-bagi carana. Mungkin kelompok itu ngomong ke ahli surga, mungkin kelompok ieu ngomong ke ahli surga, mungkin deui saurang-saurang yang ngomong ke jelema anu kunyana diwauhan keur di dunyana. Henteu lain bareng kabehan ngomong bo sakumaha abri kan jeung polisi lamun geus siap kabehan siap dan ngomong kabeh bareng henteu. Aya kelompok itu kelompok ieu aya saurang-saurang. Nah ieu bahasana jama kapanggih jeung jama nada ashabul jamaah ashaban nar. Aljamu idza kubilat lil jam'i maka tuziat maknana engke bakal diwarna-warna, berarti mungkin per kelompok mungkin perorangan. Nah bisa saurang kapanggih jeung saurang deui. Aya jelema ka sorga ku ari ieu kapanggih jeung ahli neraka babaturanana. Tedi sia di neraka. Aing di neraka. Ted sia kunaon ieu di neraka kunaon pan sia keur ieu. Aduh jeung aing babaturan keur di dunia. Koe di neraka sih kredit. Ada geus puguh tabakan kos kitu tamata ieu mah jeung kafir. Baheula teh keur di dunia teh urang wau kasih engko material ko ahut. Ya tadina urang nyokot paralon kanyana, nyokot kayu kanyana, nyokot engsel kanyana, bahkan sok ngobrol ai prak di akhiratna urang maka sorga si ahut maka neraka. Kok di neraka? Iya. Kenapa kau neraka? Ya nggak iman. Waduh kok, aduh. Dan neraka ya panas ya, jangan ngomong. Aduh. Atau Presiden Gus Dur kapanggih ke jeung Presiden Clinton baheula kungsi ngobrol wauheunnya nama. Jeung George Bush wan wauheun jeung George Bush. Engke kan Gus Dur ka sorga, Clinton ka neraka, George Bush ka neraka. Jeung berbagai-bagai nu ka neraka kafir kan disapa ku Gus Dur. Hai Clinton, dadah. Sini. Come here. Ngobrolnya ada di dinya. Waduh tuh. Apa diteruskan aing? Emang kau nak tuh bisa jing. Aduh, langsungnya jadi takut bagaimana kabarnya dan apa yang dilakukan. Aduh. Ngobrol ke perorangan ngobrol, urang ngobrol jeung sing ahut, jeung si siang-siang malingseng ngobrol, jeung si tegwan ngobrol urang kabeh. Nah, jeung kafir-kafir geus jelas-jelas ahli neraka atau babaturan urang ngejawara tadi nyabu bae keur di dunia nanti. Waduh, teu eureun-eureun kana. Nyawa kaler kidulnya Gusti nyawa naon teh nyawa naon kasanga saya keur naon keur aya di langit aing di langit sabaraha langit ka-7 aing keur di Sidratul Muntaha goblok nyabu bakos gitu tolol saya kapanggih jeung saha waduh kapanggih jeung Gusti Allah tolol teh coba nu jamu mah bloon
nu yabu mah kan lamun kuahan kadengena ngadenge nya mantes rajabannya na asa ka langit ngadenge kitu Kangjeng Nabi kitu naon naik buruknya na asa naik buruk aing geung Jibril naik buruk ya Jibril urang mana bojong tolol taruh jabu gele mah kecil jabu mantep guys tambah ku ekstasi dicarekan geus seurinya sakarang tolol sakikitlan we aing keur aya di sorga Firdaus waduh eta jelema nyabu teh kos kadari di Indonesia teh pohara lain bae masyarakat biasa polisi abri nyararabu geus teh aneh deui cenah kieu ulah sok suuzon aing mandek suuzon bae kumaha lamun ditagakeun data lengkapna nyaho jasa aing ulah sok sombong ge sekali-sekali sombong kon kos nyahoeun jasa makana gitu ge nyaho jasa abri nu mana moal bejakeun eta karak rahasia polisi mana eta karak rahasia lain apa polisi terang gimana bae lo DPR ge nyabu sarua bae sok sambarangan kiai aing ngomong teh abong letah henteu make tulang cak satulangan letah aja henteu eta sasangeunana bae atuh gue main bae aing menyaho sia tilok boga ka nyaho supir ada ngentoge itu sia mah emang kiai sok beberangkatan gitu tetep kudu beberangkatan nyaho mah nyaho jasa nyaho di mana kiai? Makana ceng. Dah, ahli sorga nu geus aya di sorga, berbagai kelompok, berbagai perorangan, kapanggih nyana jeung ahli neraka, bahkan ngageru. Weh, tadi, weh, kok ahot? Waduh, kamu di neraka ya? Iya, nih. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Nyata-nyata, jelas-jelas. Kami ini telah ada di surga dan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah, disampaikan, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para ulama-ulama. Ulama mengatakan bahwa siapa orang yang beriman, takwa, beramal soleh, nanti akan diberi kenikmatan yang hakiki. Telahnya sekarang saya merasakan surga yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai, ya kebetulan kiainya juga bukan kiai Golkar. Kiai Golkar mah nggak tahu sekarang di mana itu kepalanya, nggak tahu saya. Ini mah kiai yang asli. Ya, dia pernah menyatakan bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, beramal soleh, akan diberi kenikmatan yang hakiki, surga. Saya telah menemukan qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Mantap bener, bukan sekedar mantap, mantap. Ada apa sih itu di sana itu? Wah, tete banyak bener, tete berbagai potongan semua. Udah pokoknya enak sekali dah. Buah-buahan banyak di sana, kendaraan luar biasa. Pokoknya mah pengen minum, kita pengen air apa juga ada. Yang namanya bir Manson itu mah kecil. Di sana di surga yang saya rasakan luar biasa banyaknya. Wah, pokoknya mah susah nyeritain jak. Sebab apa? Dulu kan kiai mengatakan kalau muludan rajaban, dia selalu mengatakan siapa orang yang beriman dan beramal soleh, surga bagiannya. Di sana akan menemukan kenikmatan yang hakiki. Saya sekarang sudah merasakan angkot wajadna alaih. Saya telah merasakan ma wa'ada rabbuna haqqan, nyata-nyata. Yang mau saya tanyakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah engkau juga menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang tidak iman, tidak beramal soleh akan masuk ke neraka? Ini sudah menjadi kenyataan apa enggak? Nyana ngomong kolu naam.
yang engkau telah tanyakan tadi, bahwa kenikmatan yang hakiki bagi orang-orang yang masuk surga engkau telah merasakan. Kami pun telah dijanjikan oleh Allah dulu waktu di dunia. Kami telah mendengarkan para kiai ceramah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad, itu nanti akan diberi surga. Kebalikannya ketika tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dimasukkan ke neraka. Jelas kami sekarang telah ada di desa neraka. Oh, kamu udah di desa neraka? Iya. KTP-nya nomor berapa sih? Jangan ngomong KTP, gua panas nih. Ke saya di neraka. Kenyataannya sekarang telah ada jelas. Ucapan-ucapan para kiai dulu mengatakan orang yang tidak beriman dan beramal soleh akan masuk neraka. Saya sekarang lagi di kulub-kulub. Apa itu kulub? Itu yang gelotrok-gelotrok gitu. Masya Allah. Aing pohoan bahasa Melayu. Sika jawan ku bupati ka aing diondang teh yang poho tambah poho. Maka geus jelaslah ahli sorga nyaritakeun kanikmatan anu dirasakeun di sorga. Kitu keneh pertanyaan jang ahli neraka. Ku ahli neraka dijawab muhun, jelas jasa geus kapanggih ku aing maka nyeri siksa nu aya di neraka teu bohong. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka tidinya lah begitu aya ucapan antara ahli sorga jeung ahli neraka. Silih tanya silih jawab, celengkeung aya malaikat nyarita. Fa'adzana mu'adzinun ayanada munadin bainahum. Malaikat nyarita, wahai ahli surga, wahai ahli neraka, perlu diketahui al-la'natullahi 'alal zalim. Laknat Allah, siksa Allah ditimpakan, dirasakan, diberatkan ala zalimina, untuk orang-orang yang zalim. Tinggal ngahep-hep bae ahli neraka. Di neraka ngadengikeun omongan malaikat. Nu mana nu zalim teh? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Jelema-jelema anu menang lanat Allah nu ditibakeun diberatkeun ka jelema nu zalim teh ieu jelema nu zalim teh waktu di duniana. Alladzina nyaeta jelema-jelema yasudduna nasan sabilillah anu nahan ngalarang manusia tina jalan ka Allah. Nyanana geus teu daek iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, di samping eta ngahalangan deui ka nu deuk iman. Aya sekelompok manusia Kristen agamana anak nama hendak asup Islam disiksa kunyana. Iyalah jelema alladzina yasudduna an sabilillah. Awas kamu masuk Islam, akan saya siksa kamu. Tidak lihat kamu nih bapak nih, lihat nih mamahmu, lihat mamahmu. Kita udah kadung nyembah ke Yesus Kristus. Dia itu Tuhan. Dia dilahirkan di Yerusalem. Dia Tuhan itu. Kamu jangan sampai salah. Pak, itu Tuhan dilahirkan di Yerusalem. Sebelum dia lahir siapa sih Tuhannya? Jangan ngomong gitu lu. Gua malu ntar. Pokoknya Tuhan aja itu dia. Ya kan dia dilahirkan dulu 25 Desember. Walaupun itu kan dimasalahkan oleh Paus Benediktus. Dia menyatakan karena dia sudah masuk Islam, sebab dia adalah meneliti bahwa menurut Paus bohong itu, bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember itu bohong. Saya sudah teliti, dari kebohongan itulah maka saya masuk Islam. Yesus itu bohong. Eta Paus nu ngomong setelah masuk Islam. Paus Yohanes Paulus pun mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dituhankan.
sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal, saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bohong itu Yesus. Iya, Yohanes Paulus nanya, caritakeun kebohongan Yesus Kristus. Nu kuari makana ditahan ge Paus Benedictus eta karena menyatakan kebohongan Yesus Kristus. Nah, saya mau masuk Islam aja Pak ya. Jangan, dak kadong, tahu kadong lu. Itu bahasa Cengkareng tuh. Kadong lo, Tuhan kamu itu Yesus. Dia dilahirkan di Yerusalem. Iya, itu Tuhan. Tuhan, sepakat semua orang. Jadi dulu itu mengadakan konferensi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi eta nyeun Tuhan teh konferensi muncak urang mah di MPR gitu. Blonnya. Blon. Jadi eta benang ngajukeun masyarakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebelum lahir siapa Tuhan, jangan ngomong gitu loh. Gue susah kalau gitu tuh, susah gue juga gak tahu itu sebelum Yesus Tuhan tuh siapa, nggak tahu. Katanya si Allah. Tolol tuh coba ya. Tapi lo kalau coba-coba lo keluar dari Islam, lo gue siksa lo kan anak gue siksa dah. Pokoknya mah kalau nggak kasih makan enggak sama sekali, kalau suruh makan terus lo, seperti mejen lo. Apa itu mejen? Nah itu bahasa orang pondok, mejen tuh. Gak tahu kamu mejen. Itu bahasa pangjore-jorena bahasa mejen. Di dunia nggak bahasa mejen. Masya Allah. Tapi tetap baik hidayah mah datang, hidayatul khalqi, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Allah nu bogana kajen teuing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga nu kafir, wayah datang mah hidayah Islam baik. Boro-boro eta deui ieu nomor 1 di dunia ngaranna ge Paus, eta makan imamna Kristen mah, tapi tetep bae wayah hidayah nyulusup mah ku Gusti Allah. Iman mahal, iman mah tapi kadang murah. Anak Ki Haji urang Bitung cuman sekolah doang di Semarang, balik ka dieu asup Kristen. Murikak bulu urang mah. Aya deui jelema ka Yogyakarta kuliah bebenean nyana jeung Kristen, balik hanya setahun ka lemburna, menta ka bapana ditikakeun jeung Kristen. Eta mah no Kristen, tah mah Kristen masa no kudu kawin jeung Kristen. Di puguku lagi geus asup Kristen. Nauzubillah min zalik. Mahal, murah hidayah. Allah nu ngatur. Ya Allah ya Rabbi. Lamun urang nyaritakeun hidayah Gusti Allah nu agung, Abu Jahal kurang kumaha pinterna. Mamang ka Kangjeng Nabi tapi tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi. Tetapi Ki Umer anak bangsawan jadi jelema anu hebat luar biasa, kaya rayanya nama, pakaian anak ge mun kuari mah puluhan juta, tetapi diberi hidayah ku Gusti Allah jadi pelopor jana perang di hareupnya. Hidayah. Hehehe, atuh hidayah mah hese. Jelema ti mana-mana daratang hayang ngadaekeun pangajian supaya leuleus satena, supaya leuwih nyaho ka Gusti Allah. Hidayah datang, urang lembur di dieu mah endahan indit. Ulah seuris ya, seun serikeun bloon sia, aing kasinggung. Eta teh urusan Allah, nu mantap kiai ulah sok mamarahan. Dititahna ge nyampai-nyampaikeun bae ulah sok maradu, tah budak kunaon teu nurut ka aing. Je, titah nurut ge lain ka sia ka Allah. Matak lamun aya kiai ngomong kieu, aing asana pindah meureun di dinya. Emang kunaon? Teu daekeun nurut ka aing. Salah balilahan ta kiai. Tampiling habak tah kiai kos kitu. Siana bae ibadah. Leuwih ti sia ajakan, daekeun alhamdulillah, teu daekeun atuh sia bae nu bener jalain kita nurut ka sia ka Allah. Kitu. Lah cenah kiai geus teu narurut cenah ka kula di ditu mah deuk pindah bae aya eueuh dirinya masjid aya nu salat aya. Berarti kan nurut ka Allah, teu nurut ka sia aya naon di hate sia. Da jelema nama masjid geus aya, ibadahna geus, salat geus berarti nyaho ka Allah. Adapun teu nurut ka sia, ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya, siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan. Ya dibabetkeun hulu sia ku aing sia. Tuh pan, sia mah cenah kiai mah sayu kos kitu bae, aing mah kos kitu pugu ngomong. Ulah nyalakeun di diri sia introspeksi, ya lain titah nurut ka sia ka Allah. Urang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji, ibadah bae ka Allah, baca Quran nu loba, baca sholawat nu loba, zikir nu loba. Jehe,
ulah sok aju kulaonnya teu daekeun ngararaji ka aing hawa nafsu eta kos kitu nah alladzina yasudduna an-nasa an sabilillah nahan teu meunang asup Islam saya Kristen yasudduna an sabilillah saya Yahudi yasudduna an sabilillah Zaid Muslim ngabunuh dulur-dulur nanu asobah nu kafir teu bisa nanggung jawab tapi lamun Yahudi jeung Nasrani mah aya kaitanana wa yaqilu yahudiyun an-nasrani ngasobah agama bangsa Yahudi ti anu beragama Nasrani sabalikna Nasrani ka Yahudi kuari ge persekongkolan Yahudi jeung Nasrani terus bae Israel adalah Amerika kecil disebutna teh Amerika besarna ya eta Amerika persekongkolan Israel agamana Yahudi Amerika agamana Nasrani naon kebutuhan Israel supply ku Amerika kitu kene Amerika nu kudu dibantu ku Israel bantu seakan-akan eueuh jurang pemisah antara Israel jeung Amerika nyana kerjasama mana nu endek dihancurkeun ieu nu endek dihareup apakah Yahudi apa Nasrani terus bae datang ka kuari kajeun memang geus kitu bae ti Gusti aja ujung-ujungna mah tu kiamat ieu kiamat ke ujung-ujungna mah mantak atuh geus deuk itu sabodo nyana maju sabodo urang teu maju sabodo da emang urang anu embung maju ieu da negara urang lamun hayang maju mah nu pinter ambalayah di urang mah deuk ngamajukeun listrik deuk ngamajukeun teknologi per otomotifan perkapalan dan lain sebagainya di urang sebenarnya mah loba jasa nu pinter cuman teu dibere porsi ku pemerintah naon sebab geus ngararina hirup kieu dibere satu kali tanda tangan dibere embung maju mantak hayang boga presiden teh ya nu hayang lain kos kitu hayangna nu hayang ngamajukeun bangsa eta boga karakter presiden kepala negara parlemen nu neuk ngamajukeun bangsa hese jasa di antarana lamun hayang ngamajukeun bangsa nu pinter bere beasiswa tanpa bayar kusak itu geus pohara jasa komo datang ke teu mayar mah supaya palalinter SD teu mayar SMP teu mayar terus datang ke kuliah ge teu mayar supaya palalinter eta ngaranna mencerdaskan bangsa ari mayar mah lain mencerdaskan bangsa meret bangsa itu nu sabenerna aya teh cara guruna gaji aing jadi presiden aing nu ngatur emang duit teh loba di negara aing nu ngatur aing jadi presiden ada kuasa bae jang siapa yang geus kena bareureuteun pancenan aing presidenna misalna aing jadi presiden kuru aing mah bakalna malada cak menteri nu kuari ngomong naon suruh coba saya jadi presiden ayo coba aing ngajajal ieu lah emang boga ijazah henteu aing mantap ngomong gitu ge kumoal meureun ya ijazah SD ge kemana meureun teh ijazahna kuat bodoh lah pokoknya ayo guys jadi anggap kurang SD SMP nu pinter ge kuari loba jasa di Indonesia mantap berangkat ke Jerman berangkat ke Prancis berangkat ke Amerika ke Australia itu Jerman brilian boga otak anu luar biasa nyana di Indonesia tidak tersalurkan lompatlah ke luar negeri nu di Jepang ya kuari anu tadina usul ke pemerintah tidak ditanggapi oleh pemerintah kuari ke Jepang ayam meong nyawa sia meong eta teh otak Indonesia lumayan ngerti lumayan nyaho ayam motor beat eta aing mah beat bae lah pokona sia geus ngabohong bahasa beat eta otak-otak sah dan lain-lain sebagainya teliti coba ayeuna endek aya nu dibeuli deui di Indonesia keur dipertahankeun ieu antara Indonesia jeung Jepang Indonesia jeung nyana geus aya gegeran ka Jepang we sebab teu mungkin di Indonesia kamari nungguan Sugan Prabowo jadi nyana geus aya bisik-bisik tapi ternyata kan si eta nu menang engge jadi harapan nyana paling geus ka Jepang mau dibejakeun ku kula aja emang kumaha gitu
negara orang teh kos gitu. Masya Allah, loba pisan nunggu nyunduk bom dan lain sebagainya. Jarago orang Indonesia palinter nu mantap kapake di Saudi Arabia orang Indonesia nu tadina orang Arab mah meuli mobil rusak jual piceun geus barang orang Indonesia Cikupa ka Mekah kunyana dihadeah di servis malam atuh aya nu bangsa bengkok-bengkok dilempengkeun nu potong di las bener urang Arab ge neuleukeun heran ceknya di mana ya di Cikupa ya bari sakieu bisa cekan diomean balal jadi kuari teh ya tepati marili mobil urang Arab teh aya bengkel urang Cikupa urang Bojong gitu sapatu ge di Talianan urang itu di Sol eta kerja sama Bojong jeung Garut loba bengkel di rada jauh di kota Mekah ada keluar perbengkelan loba mantak mobil anu tadi nama cuma 10 tahun di Bekah ku ari mah anu 15 tahun 20 tahun terus sementara di bengkelan ku orang Indonesia jarang orang Indonesia geus mana-mana jago ngabengkel jago nipu emang wah Indonesia wala sambaraga orang luar negeri ge katipu ku orang Indonesia aduh walal goni nisfu dinarin tetap kanu sugi ari saparo dinar wal mutawasit jeung kewajiban kanu pertengahan rubun 1/4 dinar kula sanatin unggal taun pisalas dina 3 tahun wakila huwa wajibus salat Wayutabarani dihitung kasugihan sugih jeung sedenganana ke di akhirul hal di akhir tahun geus waman asar fi sakoto di akhir tahun ketika nyana miskin logor teh grug geus bebas paslun wa